Naon pun dikorbankan demi jabatan hanya jadi 4 periode. Pikir-pikir main dia mas gak kita. Awas aja Dadah. Woi, meninggal teuing, Adit. Ngeus ya Mang Ngeus. Cicing ngeus paeh we ngeus ah. Namun benar aing nurut. Urang lapang aing jadi kieu nya. Iya nu disebut perut buncit aja tibate. Tong dibawa balik imah polok kejo dibawa balik ke. Bener. Saha anu menangkan si Ajis diberi hadiah ku mah 500 juta. Nenek asal benangkeun si Ajis di mana ayeuna. Mana pun jajin. Si Ajis. Partai, ayeuna partai. Oh, badut RT. Tulisan naon? Oh, badut nih. Mak, Ajis balik. Ajis, ieu buku aduh. Ajis ieu untung bukuna teu leungit ya Allah Ajis. Amun ieu buku leungit cuma mare kumaha nagihan atuh Ajis ya Allah Ajis. Mak, Ieu Ajis beres diculik teh karena buan kena buku. Iya. Ari Ajis teh anak buku, anak saha. kemarin nagihan menang sabaraha Ajis. Duh. Iya geuning can ditagihan ieu loba kana tagihan Ajis Bukan can Ajis teh diculik, Mak, perampok, tiris di Tagihan heula atuh. Nah, Ika sekedar pengen coba Amuan. amuan. Tagihan. Pengen Ajis teh amuan. tiris si Ajis Ajis. namanya pisan ieu. Kita beuteung helm Tah gitu teh. nagihan teh menikah teu Pan dilaksana. Ajis kampai teh dibek kita mata jadi Ajis teh hilang ingatan. Sekedar. Untung ya buku teh leungit coba aja sama ibu ku leungit anu kumaha Ajis. Kumaha nagihan kumaha ya Allah ya Rabbi. Dis. Ari ieu teh baju amat gitu. Tamat tiris Nah, alhamdulillahnya ini namanya Ajis pada atas papan aku Pak RT. Ayeuna mah bubar atasnya. Aya naon nih teh? Are kamar teh? Biasa har kulang. Lain teh. Bejana kemarin nu mangihan si Ajis teh RT ya? Bener? RT? Ari RT apa tuh? Apa naon nih teh? Tah, teh, aduh ieu. Dasar RT anu gajihan 3 bulan sekali. Jadi kieu teh, Kumaha? bajik mah kabejaan we nya ieu mah nya. Ya. Saha anu mangihan si Ajis ku Ratu Emok dihadiahan 500 juta. Wah, Lu bener ieu teh? teu percaya kene ieu RT. Aduh. Tah, terus selain eta teh, Ratu Emok iwah ku bajik bisa luluhna. Wah gitu. Oh, ti kamari teh Ratu Emok teh, geus dikelan duit kudu kasakeun, kudu kasakeun geus bingungan. Wah, itunya. Kumaha ieu teh sikeun teu percaya gitu geuning. Keo. Teh, bangun bingung geuning kunaon? Hah? Bingung ah. Entong siap bencong we ku aing dipake. Ah. Pokona Pak RT masrahkeun ka tim bajik. Oh, siap teh ari kitu malah. Pokokna mah RT mah sok si Jongjon gawean tugas RT lah. Nya nyaho-nyaho menang duit teh 500 juta. Siap. Tapi tong poho. Siap. Japremna. Siap. Teh, Oke. tong poho. Siap. Ayeuna mah ari pamit lah pulang. Oh, Ya. sok lah. Sip teh. Yuk. Ya, ari rezeki mah teu disangka-sangka. Tah, duit 500 juta eta urang pake meuli vaksin anu kos presiden jeung bajik. Tapi bos, eta duit riba haram. Nya ari kitu mah da urang gigi anu masalah riba mah sudi teh aturan Ratu Emok jeung si budak si Ajis di neraka mah. Ulah ngomong nu kitu nu penting mah duit. Man, lain gitu. Walaupun grup urang mah seperti kieu, tapi ari agama mah pondasi ti baheula urang-urang ge boga keturunan alus berenang. Bener teu? Job di mana itu Mang Udin? Saya job imejang murang kali hayang pangadamelkeun.
Kolecer, Pak RT. Bener-bener lah. Oh. Assalamualaikum, Bede. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh asal riweuh ieu? Genaon, Den? Tengah demel kolecer Bos Ijim. Oh, Aya naon ieu teh? Bos Pak Ijim? RT. Nu kemari manggihan Ajis teh, Pak RT lain. Heeh, Pak RT, aya naon emang? Aduh, eta teh Bejan, bener. Bos. Bejan. Bejaan tuh maneh. Oh, bejan. Menang hadiah. Hadiahna naon ieu teh? 500 juta. Anu bener ieu teh? 500 Eh. juta. Nyaho 500 juta. Gede pan 500 juta mah? Izin Pepe tak bohong. Izin Pepe tak pernah bohong. Terus kumaha ieu teh? Tah, ini mah eta tenang wae cicing di imah ngopi santai. Serahkeun deh ka izin Pepe. Sok mangga wae atuh ari kitu mah. Perjanjian heula. Tapi inget Pepe japukna. Pokoknya mah Bos Ijim mah teu kudu mang-mang. Bila perlu mah 50-50. Bibir naon dak? Setengah-setengah pilih bibi. Itu setengah-setengah bagi dua. Oh, hari kita mah siap lah. Atuh ari kitu mah sok. Serahkeun deh ka izin Pepe. Nah, sok atuh urus. Tah. Saksinya, buktikannya, ya teh. Ya main kawin, mana mah? Kerempong apaan? Yuk mari. Yuk mari. Oh. Yuk mari. Teh, beneran arek ka ieu mah. Wah, imah. Aya naon tah? Ah, biasa anu masalah kamari teh ya. Gimana? Manggihan si Ajis teh aya hadiahna teh. Nyawa ti saha? Pan kamari papangi jeung si Bajeg ngomongkeun. Jadinya nyaho teu? Nyaho. Nyaho ti Si saha? Ijim. Oh, nyaho ti si Ijim. Oh, tah aya mah kieu teh. Masalah pembagian teh. Gampang. Nah, ngobrol gue sabari jalan Eh, ka mana? Biasa saya perlu. Oh, ayolah bareng lah. Pokoknya mah hadiah teh bagi dua. Ah, Teu hayang nyaho. bisa. Pan urang nu teh heula mah. Eueuh. Can mere kasih Ijim, can mere kasih Bajeg. Baru dana. Mangga gimana teh? Ah biasa. Di ditu. Eh naon bos RT bos? Kada ada teh bisa ngomong naon? Henteu. Cin. Aing mah. Eh naon bos? Urang mau rencana bakal berhasil ieu mah. Maksud bos? Tolong ngomong. Hayu ngilu. Ayo bos. Siap Cin. Ayo naon ka dieu? Tenang wok, masalah lu kamari mau dibijakan ku saya. Burat tuh sok suuzon wae mah. Breu kade teh rek bawakeun info nu penting jeung akurat. Ya dasar aktual, beratu, eta teh informasi teh, nya bos. Bener. Informasi naon? Masalah nu kemarin si Ajis diculik, pan dibewarakeun ke Buratu. Pas di dinya Pak RT aya teh. Oh, si RT. Terus Pan ayeuna si RT nu manggihan si Ajis. Tah, si RT teh nyahoeun ayeuna bahwa nu meunangkeun si Ajis menang hadiah. Nah, sampai dibewarakeun ka warga ku si RT teh, temu. kurang ajar. Si Ijim di Bajeg, wah kapok-kapok na eta budak. Deuleu ku aing si isukan. Pokan ku aing sia si Ijim dan si Bajeg. Suruh kumaha wok. Ana mah pilariannya si Bajing si Ijimna taros baik-baik. Tapi omat Buratu ulah tikakeun dibejakeun info ieu teh brewok jeung si Bujin si Jalu. Moal atuh wok. Percanten ka Buratu mah. Nuhun informasina. Ya, Tenang sama. wok. Benernya si Bewok. Bager bener si Bewok mah. Ngan peta si Ijim jeung si Bajeg. Pisan ka kapokna eta jelema. Deuleukeun ku aing sia isukan. Diterangan ku aing sia si Bajeg. Ijim sia dagoan sia. Urang kaburat tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buratu. Assalamualaikum Buratu. Waalaikumsalam. Nah, Mang Buratu. Alhamdulillah. Enon? Iya Buratu. Bajek teh bari naroskeun perkawis hadiah anu kamari diwarakeun 500 juta teh ya. Terus? Dan urusan aja mana? Nya kan meureunnan Ajis teh ayeuna teh tos kapendam. Hei Bajek, dengarkan kemana nya? Duit 500 juta itu tuh tidak ayah. Ayeuna keluar. Ayeuna mantap. Balik. Sabar, sabar Buratu, sabar. Pami ditinggali-tingali mah asa geulis Buratu teh mikir ka diri teh. Bener Buratu. Terus Buratu. Asa geulis Buratu. Jangan
Jin. Asli nah beratu. Jadi beratu teh selain ibu ratu emok anu terkenal, terus ayah mah Bu Ratu enggal deui luar biasa. Naon tah Jin? Ibu Ratu janji bakso. Bajek, awas ya ku aing. Dasar. Ajar si Bajek teh tah. Aduh. Ayo wae kapusing teh yang musik-musikeun wae teh jelema teh. Tapi cek si Bajek urang gelis keneh nya. Bener teh nya? Urang teh gelis keneh cek si Bajek teh. Aduh. Jangan-jangan si Bajek teh naksirnya ka urang. Tapi di tempat-tempat mah si Bajek teh emang ganteng budak teh. Ah, bener tanya si Bajek tehnya. Assalamualaikum. Ah, sia si tangkurak datang deui sia. Awas ku aing si Jim. Deuh sia Jim ku aing. Arek naon mana ka dieu? Arek nguruskeun duit anu si Bajek 500 juta. Eueuh Jim eueuh. Ayeuna mantap. Mantap ayeuna keluar ti dieu. Batu kewa. Izin poe petek mere rezeki ka batu teh. Rezeki. Si kenaon Jim? Ban nyesel tah. Batu nyesel. Oh hampura atuh Jim. Sok kitu-kitu acan lagi meneh kudu ngambek. Rezeki naon tah Jim? Mau jadi izin poe pemaaf. Hai Jim, daguan Ijim mau bawa kainet. Hasil rezeki naonnya si Ijim. Aduh, aing mah jadi kieu ya dah. Pak RT. Tukang minyaknya. Kaget ya? Saya habis pulang dari Eropa. Sepertinya Bapak ini lagi ada masalah ya? Enggak juga. Saya lihat dari mata Bapak, sepertinya Bapak ingin menaklukkan seseorang ya Pak RT? Bener tuh. Mau bisa dipohongan Pak RT saya mah. Saya ada jampenya Pak RT. Sebentar. Sebentar, Nyong. Balik. Sebentar. Halo, Mr. Freddy. Yes. Very expensive, Pak, Mister. Di sini harganya 5 juta. Iya. Yes. Thank you, Mister. Yo, saya di Cilang Raya ini. Iya. Yo, makasih. Thank. Dengar sendiri kan Pak RT? Bisanya harganya 5 juta Pak RT. Oh. Pak RT boga duitnya sebareta. Kieu ya. Aya duitnya 200. Kumaha tah? Karena naon lah, sabab saya sosialisasinya tinggi. Gak apa-apa lah, saya kasih. Oke. Ribu. Nun. Makasih. Jangan duit 200.000 mah gampang. Ayeuna mah tugo office Nyong. Hayu. Siap, Bos. Kumaha ieu teh? Mang Jurat teh tara nutup kieu deh kah. Berarti kamari nginjem duitnya pakai meuli semen merenya jeung ngomekeun imahna. Tapi alus oge, alus kieu teh mah jadi barokah. Sarua we balik urang ieu. Tah, si Ajis. Jis. Yo. Maneh kudu tanggung jawab ya. Kelah kedeung.
Ari RT calager. Cager lah, misalkan teh cager mah, urang pasti diisolasi kok si Iji. Ai RT tanggung jawab naon deken. Ajis oge tanggung jawaban ieu teh tuh beuteung Ajis kos kieu. Tah dangukeunnya inung Ajis teh kamari nyaho sorangan ngabewarakeun lamun manggih Ajis dibere hadiah 500 juta. Tah, Anu manggih teh pan duaan meureun urang ieu. Manggih Ajis teh. Deken tanya. Ari Ajis mana nyaho atuh sayembara. Kan Ajis teh apal bener posisina. pokoknya mah teh yang nyaho, Lamun teu mayar di blacklist, teu pokoknya bisa diblokir, nagihan mau deui. bisa nagihan di RT. Ari RT backlist naon ieu teh aduh ieu mah karak jadi RT ge kararitu dengekeun nya ya. Kapolres oge teu ngabacklist Ajis. Pak Presiden oge mana oge blacklist Ajis kitu mah. Manya ieu karak jadi RT ge geus kararieu. Aduh ieu mah geus lah teu kudu riweuh nya ya. Da Ajis mah kan teu apanya, teu apa sayembara-sayembaranya ya. Ku Ajis sementara ya. Karena meureun RT oge butuhnya logistik nya. Pakai logika dan logistik. Ajis arek masihan duit 5.000 heula. Dikarenakan naon? Tuh bisa gitu, pokoknya pira aku tina 500 juta jadi kana 5.000. Aduh. Asal Bingung deh diledek. aja. Aduh. Lain diledek-ledek. Da bingung sih ari ngomong-ngomong jeung RT Balangsak teh kieu hungkul ya. Geus tah pokona tarima heula ieu duit goceng nya ya. Jang meser udud. Engke Ajis arek ngomong ka emak. Hanesena. Tuh bisa, pokoknya mah teu bisa. Beunah Teh, urang baik lanya. Pokona mah di blacklist. Dasar RT Balangsak. Gila teh. 5.000 lumayan jang ngopi. Bener pisan. Soalna si Ajis mah dosana oge geus hese. Komo di rezekina. Heuh bener. Enak urang tagih goceng heeh. Bener pisan. Mana si Ajis? Si Ajis teh ka mana? Wah, lain rezeki. Baliklah. Dah. Si mari dia tanyakeun ku Ajis. Budak teh hidang deh. Baju teh seusehan ku sorangan kayak teh ulah ngandalkeun wae indung atunya. Mak. Mak. Mama terlalu. Lu. Mak, Ajis tarek nanyakeun. Nah hari Ajis di bandol teh 500 juta. 500 juta oge duit Ajis. Ajis teh era, Mak. Ajis teh anak sultan dinasti Kalima. Manya Ajis ngan dibandol 500 juta. Terus hayang maneh naon atuh ayeuna? Bukan lama. Lamun Ajis tah memilih manya, tah memilih mikir-pikir mah mengan kenen dengan bapak pejabat daripada jang mama. Pusing anak mama. Naon? Anak pejabat. Hayang maneh di penjara, hah? Korupsi, mending anak emak mau di penjara. Anak Ratu Emok mah pusing. Nagihan, menang teu. Bukan lama. Geus, ayeuna mah ka ditu. Sia, ngomong we hayo. Bener we cok wae. Sia, hidang budak teh. Teu ngalarti aing budak teh. Loba macem-macemna, segala rupa. Itu jeung ieu browsing aing kana. Tah, Nyong. Ngalah duit 200.000 mah. Isi, Nyong. Lain bos, naon isi teh? Bahasa Eropa, Nyong. Gampang artina. Kamari saya geus belajar di Eropa, Nyong. Belajar ilmu tentang analistik, matematik, tematik, market, jeung global. Naon keripik bos? Wah balagu keripik mah. Eta tutungna. Wah, urang hayang regenerasi di Kampung Cilang Raya ieu, Nyong. Dina penjualan perminyakan, Nyong. Salah sahijina maneh ku urang dicokot. Belajar maneh pokoknya kudu nurut ke urang. Siap bos. Terus begini, Nyong. Nanti kalau seandainya kamu berjalan di galengan, Nyong, awas hati-hati karena sekarang musim hujan. Bisa disoledak, disereule, enggak gedeblug. Saha nu era? Kan saya sebagai bos kamu merasa wirang, Nyong. Kalau seandainya kamu disoledak. Saya ingin menguasai perdagangan minyak sealam dunia, Nyong. Ulah wae seri maneh ulah ngeleuwihan ti urang. Karena aing mah serina ge geus kelas VIP atuh. Bere jeung maneh. Maneh mah jelema bangsa keneh. Encan jiga urang. You know? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bejek, kumaha da, Mang? Alhamdulillah teh. Aya naon ieu teh?
Jadi kieu teh masalah hadiah 500 juta cek Ratu Emok teh ya. Gagal. Gagal ieu teh. Gagal Ratu Emok janji palsu lah. Nu bener ieu teh. Oh, janji 500 juta gagal. Nu bener ieu teh. Teu percaya aing. Hah? Percaya. Kendaya meureun ieu mah Kang Bajeg. Sanes rezekina we meureun ieu mah. Kendaya lah nuntos mah. Tos lah kendaya. Tah gitu, Ari Bajeg mah kade mau saukur nyampaikan hungkul ka RT. Bisi RT nyangka suudonisme ka pasukan Bajeg. Wah, moal pasti percaya ka Kang Bajeg mah nya. Oh, kitu we lah nya. Ayo kitu bae teh nya. Nya. Siap. Ayo teh. Ayo. Gagal ieu mah ieu. Pikir-pikir bener cek si Bajeg. Duit 500 juta. Ciga nanggeus beunang ku si RT 2. Berarti maneh nanggeus melanggar perjanjian perdamaian Jenewa di Swiss. Iya mah, urang mau ngorbankeun RT hiji. Pokokna mah perang lah. Daguan RT 2. Assalamualaikum, Mede. Aduh, waalaikumsalam. Bos Iji main naon ieu teh? Pete, izin Pak Pete geus ka bumina Ratu Emok. Terus? Tapi gagal. Teu bogohan duit. Aduh. Aya ge dicarekan keur sensi datang bulan sigana mah. Urang ge nu hayang jajan gagal atuh Pak RT. Boro mangis atoh ieu teh arek umroh lah, arek meuli vaksin tah. Terus kumaha tuh? Izin Pak Pete geus maksimal mungkin 100% geus maksimal mungkin, tapi kumaha deui? Lain rezekina izin Pak Pete. Assalamualaikum. Lah. Assalamualaikum. Ayo. Geus diniatan arek umroh ieu teh. Amun bener cek si Ijim eta duit 500 juta ku si RT. Berarti geus melanggar ieu mah perjanjian meja lonjong persikatan RT di Den Haag. Moal bisa diantep lamun rek perang-perang sekalian. Daripada urang mundur. Aing geus kieu mah moal ngorbankeun di masyarakat. Urang nu turun langsung. Goan si RT hiji. Kemana maneh? Maneh rek ka mana? Rek perang urang. Sarua rek perang urang ge. Perang saha? Ari duit ku maneh Lin? Por, kumane duit mah? Teuing, kumane duit mah? Maneh mah? Hayu. Urang mah ribut hayu demi rakyat ge. Hayu urang ge sarua. Ayo sok. Urang mah moal sieun urang mah demi rakyat. Ayo sok. Ayo sok. Sok. Maneh mah nyaan ning. Atuh apa nyaan bener urang oge. Ayo sok. Kan ya? Pak Kades biasa latihan Pak Kades. Tujuh latihan. Latihan bela negara. Eta leres. Aduh, saya bangga boga RT peduli terhadap keamanan negeri ieu. Pak Kades. Bagus. Iya, Kades ngomong-ngomong ari hadiah nu 500 juta teh kumaha nya? hadiah non. Oh, anu penculikan Ajis teh, bener. Eta pisan Pak Kades. Leres tah penculikan Ajis. Penculikan Ajis. Kan anu nemu teh RT 2-an. Tah sampai hadiah teh aya. Nol Pak Kades. Aya pisan. Tong percaya ke Mak Emok mah biang bohong. Saruana teh jeung anak anu dumpel teh sata. Ajis lah saruana sapaket jeung eta tukang bohong. Abdi teh sarua baru mah bade umroh abdi teh. Astagfirullah.